asalna urang ti Allah aya nu ngaayakeun Allah geus aya di hirupan nu mere hirupna ge Allah salila hirup sehat nu mere sehat Allah digeringkeun ku Gusti Allah nu mere geringna ge Gusti Allah kadang teu puguh teu karu gering tanpa sabab haju cagerna ge kitu ke ingat ka dongeng Abah jelema sugih ringgus ka Jakarta geus ka Singapura bebeakan dilayadkan ku Abah naon ya geus pasrah we sakena teh geus lain obatan coba sing gede hate coba bae ka puskesmas lah ya sapira puskesmas obatna gering eta kena nyeri ceuli eta nyeri irung eta puskesmas banyak kos kita tuh batuk eta asma eta guys aku lagi ke Jakarta geus ka Singapura segala geus beak ya jaga banyareat mah ulah kitu janu nyageurkeun mah Allah lain obat lain dokter tekadkeun nu nyageurkeun mah Allah sahadunya obat puskesmas ge atuh janu nyageurkeun mah Allah lain cenah geus ka Jakarta geus ka Singapura iya tuh aya Allah can nyageurkeun masanajan ka Jerman ka mana ge nya iya tuh coba we ka puskesmas urang-urang teu nyareat teuing Abah balik nurutnya nah ka puskesmas dina hatena mah sapira puskesmas obat nyeri huntu eta ceuli eta salesma eta asma eta obat jantung eta bae puskesmas jantung geus sakit saya aya tuh darurat itu jara ge beli ka puskesmas teh geus lah asa-asa bae bae mariksakeun ya obatna pasti eta keneh kan geus bawa diinum nya kunaon menang sajam 2 jam cenah ieu jebar rada ngeunah ini bener oke jaga terus isuk dan minum deui apa sekaligus baik paling obat ini cak nama permen meureun atau overdosis tapi eta barang geus aya udah saminggu mah Masya Allah bener kiai cak bener kiai mentak urang ulah osok ngabaikeun ngecilkeun ka urusan-urusan nu cek hate urang leutik ulah berobat eta kadang-kadang kos kitu urang mah hebat we ka anu kan nu nyageurkeun makan Allah aya anu urang mana eta geus teu cager-cager komo mana ge teu cager jadi datang itu teh sakarang ngaran Abuya di Cidahu datang kadinya Waalaikum kuda nih waduh dia boyan geus berobat geus wow kadieu bebeakan mun aya umum ieu mah cenah naon garana tanggal bujang kaget lah komo kos kitu atuh sagara sambil bujang kaget geus obat tu paten mah geus teh cokoteun guna ieu teh rendemkeun kana cai inum balik buyana langsung nyana dilaksanakeun di inum bray jangan ini awak coba saya tenang kan dia ujang kaget tuh loba habak sama kan dia tuh langsung diinum deh cager ku bujang kaget doang tak eta kan ya Allah caknya ngomong kieu mun ti kamari memerang teu kudu jujualan teu kudu kitu sia mau ngomong kos kitu eta teh Allah teh meakeun harta heula buku sebab hartana teu bagus tak eta rahasia ya Allah aya nunggus kadieu itu migrain geus teu nganggap obat-obat warung teu nganggap ka dokter geus diurut ka mana aya beta babaturan saya kunaon ieu aduh sakena hulu sopan ta bahasa hulu teh sopan nyeri hulu deres ayahaan coba di belah kaler atuh ulu tah kunaon nyeri ulu cek cenah aduh jeung beung aduh tadi meureun ngadar cap ejos ya mah
kurang hak hulu ejo eta kos gitu tah ejo ya kok geus ka mana aing geus ngurut sabar bulan ya penyakit teh geus ka dokter ke sana ku prokol geus dah segera prokol ini coba ge ku prokol enggak prokol di obat warung ceknya nanti ulah sok nganggap kos gitu coba heulanan coba kunya ajurep besare udang sare teh plong ya Allah ya Rabbi cek ku ngeunaheun ieu ji prokol oregan eta obat prokol ulah kadangeun ku pabrik prokol be atuh aing pajar promosi ye carita obat-obatan ieu untung aing disumbang bae ku PT Prokol sia mah boleh bae dasarna hayang jama tah eta ulah sok ngabaikeun ka obat-obat